A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina an nastaftiha hadza ta'lima wa ta'alluma. Bima nawa bihi abawana wa aslafuna wa ajlamuna wa abaduna salihun. Allahu yadkhulu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim. Wa nastahdiru arwah mutahhirata zakiyah fi hadzal majlis mubarak. Hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ruhi jamil anbiya wal mursalin wa ala kulli nafsin wa kullin wa ila ruhi jamil awliya sadiqin syuhada wa salihin wal a'immatir rasyidin sunna hadrati imamina Muhammad bin Idris asy-Syafi'i wa imamina Ahmad bin Hanbal wa imamina Malik bin Anas wa imamina Abi Hanifah Nu'man bin Thabit radhiyallahu anhum. Kemudian dengan kidin sembilan hadrati Rujatul Islam al-Imam Abi Hamid Ahmad bin Ahmad al-Ghazali wal-Imam Abdul Karim ar-Rafi'i wal-Imam Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi sembilan hadrati Jami'il Malikin Musannifin min Aifani Musannifin hadrati Malik hadzal kitab Syekh Al-Faqih Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sinar al-Hadrami Syafi'i rahimahullah Jami' syarih fi hadzal kitab. Sunilah hadrati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani wal hadrati Sayyid Ahmad bin Umar asy-Syatiri wal hadrati Sayyid Al-Maliki. Wa jami' syarih hadzal kitab sunilah hadrati jami' masyayikhina wa ahli silsilatina li hadzal kitab. Sunil khusus laruhi Syekh Al-Musayyid Ahmad Ilyas bin Ahmad Ali ila ruhi Ahmad Jurah bin Ahmad Amin ila ruhi Ahmad Rawi Mengaruhi awajan akidin tidur mengaruhi yang ada nama syukur Rasulihim wa qur'anihim rahimahumullah wa ila jami' masyayikhina wa masyayikhihim wa abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaruk orang logat heula ti bismillah. Bismillahi kalawan jenengan Allah. Moga aya perhatikeun bisa anu kudu direvisi mau diperbaiki. Kalawan jenengan Allah Ar-Rahman kang ngaweh nikmat atau make kan ngaran tetangga lah nulis. Kang ngaweh nikmat ya Allah kalawan pira-pira nikmat kang agung. Ar-Rahim kang ngaweh nikmat ya Allah kalawan pira-pira nikmat kang lembut. Ngawiti ingsun aya nu sok ngangit atau tenang tong diganti keun kita bakal ngarti geus ngaji engke bisa ku ngawiti bisa ku ngangit engke we da kamari mah cenah ngangitnya aya mah geuning ku ngawiti tong diganti. Ngawiti ingsun ngaji iki kitab teu lamun ngawiti mah make ngaji. Ngawiti ingsun ngaji iki kitab kang den arani kalawan matan safinatun najah. Lamun ngangit mah langsung ngangit ingsun ing iki kitab. Mun ieu mah ngawiti ingsun ing ngaji iki kitab. Kalawan nyebat kang den arani mah. Kang den arani kalawan matan safinatin najah. Alhamdu utawi jenis puji kang papat iku lillahi tetep tangtu kedue Allah Rabbil alamina
kang mangeranan alam kabeh. Wabihi lan wungkul ing ieu Allah. Lan wungkul tawa kalawan hegawe lan wungkul kalawan ieu Allah. Nasta'inu jaluk tulung ingsun sadaya. Aning pareum mah. Pareum. Nasta'inu jaluk tulung ingsun sadaya atawa nyuprihnya. Bisingkeun nu sawareh mah aya nu nyuprih jeung jaluk teh eta jaluk teh nyuhunkeun nyuprih nyuhunkeun. Ala umuri dunya ing atase ngahasilkeun pira-pira perkara dunia. Umur itu tina amrun umurun. Maka si anaknya modalna Masya Allah mau produknya lalawaran. Urusan amrun umurun bisa perintah bisa urusan artinya dia mah urusan perkara. Ngatase ngahasilkeun pira-pira perkara dunia wadini lan agama. Wasalla cing bener nasdidan teh dina lam lan dina shad. Wasalla lan muga muwuhi rahmat sapa Allahu Allah. Wasallama lan muga muwuhi salam ieu Allah. Entong lan kasalamatan naon alogatna cadon. Pantinya sarua jeung wasalla tadi. Lan muga muwuhi salam ieu Allah karujukeun anu pahingna. Ala sayyidina ing atase Gusti ingsun sadaya. Muhammadin nyatane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi lan ing atase keluarga ieu sayyidina Muhammad. Wa sahbihi lan ing atase pira-pira sahabat ieu sayyidina Muhammad. Ajma'ina tegese sakabehe. Wala haula lan ora ono daya iku maujud. Logat haul teh daya. Wala quwata lan ora ono kakuwatan iku maujud. Illa billahi angin kalawan pitulung Allah al-aliyyi kang maha luhur atawa dukur. Bae dukur lamun Jawana. Geus kagok logatna teh luhur sarua. Kang maha luhur ieu Allah al-azimi tur kang maha agung ieu Allah. Mangga dibaca heula bareng tabaruk.
Wah, siapkan sama pulpen, buku, celi nak siap. Wah, tinggal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna urang ngawitan ngaji hiji kitab anu geus terkenal di dunia Islam, lain di Indonesia wungkul. Hampir di sakabeh negara Islam di tempat-tempat pendidikan ieu kitab terkenal. Di urang tos bogo di Indonesia. Malaysia, Brunei, Yaman, Hadramut, Mesir, Makkah, Madinah, Maroko, negeri-negeri Islam geus mengenal kana ieu kitab. Ti saja mengenal teh oge make, dipake ieu kitab. Ku para ulama-ulama anu ngajarkeun geus diparake kanggo ngajarkeun permulaan ilmu fikih rata-rata sok marake kana ieu kitab. Nyata ieu kitab teh terkenal ngaranna Matan Safinatun Najah. Aya nu najah ku hamzah tungtungna teh, aya nu ku ha najah. Sarua jatina najah yanju, najatan, najaan. Keselamatan. Ari panjang lama judul ieu kitab teh. Kuno nulisna tadi ngaranna teh Safinatun Najah bima yajibu alal abadi limaulah. Panjang sok dicopot we. Ngaran pondok nu pertamana Matan Safinah. Lamun dek diterjemahkeun mah artina teh Safinatun Najah bahtera atau perahu keselamatan. Nah, ya kitab teh diibaratkan sebuah perahu anu jadi sabab keselamatan. Perahu teh kan alat nyebrang di lautan. Lamun hayang salamet di lautan ya make kendaraan. Kendaraanna sebutna safina, perahu atau kapal. Anu bisa jadi jalan keselamatan gitu ya kapal teh. Fima yajibu alal abdi anu dek nerangkeun hal-hal anu wajib alal abdi atas seorang hamba limaulahu pikeun ngabakti ka dununganana yakni ka pangeranana tegasna ka Allah. Jadi ieu kitab teh eusina dek nerangkeun kawajiban seorang hamba dina raraga ngabakti ka pangeran. Maka lamun diamalkeun maka eusi ieu kitab teh lil ibarat perahu anu bisa menyelamatkan eta hamba menuju keridhaan pangeranna. Masyaallah. Karangan saha cenah ieu kitab? Ya geus nyaho ta urang ngaran kitab. Keunang kayak ngabahas bismillah. Untuk. Ieu kitab teh karangan seorang ulama ahli fikih. Gelarna teh al-alim, al-faqih, bahkan al-qari, ahli Quran ongkoh ya. Wah, lamun ditempelkeun mah gelarna teh loba ya teh. Nganu paling terkenalnya di antarana kepiawean atau keahlian di bidang fikih. Mereka sepakat disebut al-faqih anjeun. Lain sembarangan jelema teh bisa lain menang sorangan yang gelar gitu.
Seperti gelar akademik we urang kan teu bisa tiap jelema nyeun gelar sorangan orang yang make gelar teh doktorandas nyari nu teu kuliah di bidang eta teu mungkin teu. Eta mah batur anu mere ka jelema eta. Jadi lawan urang manggih ke ulama-ulama anu dibere gelar-gelar eta teh lain meunang anjeunna ngagelaran sorangan. Tapi atas prestasi anjeunna sehingga kudu sajian dibere gelar eta yang layak. Anu ngarang ieu kitab teh sepakat ulama-ulama di kurun eta memberikan gelar faqih, seorang ahli fikih, pakar hukum di ahli fikih. Wah jauh di sarjana hukum ayeuna paling ge sarjana di hukum ayeuna. Eta mah benar-benar seorang ahli hukum Islam, pakar hukum. Faqih. Sanamina yakni Syekh Salim bin Abdillah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami. Nama lengkapna pengarang ieu kitab teh Syekh Al-Faqih Salim bin Abdillah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah. Allah mikasih ka anjeunna. Lanjut. Ayeuna urang masuk kana tempat kelahiranana. Mantenanana dilahirkeun di hiji daerah nu ngaranna di Asbuh. Eta ngaran tempat kelahiranana. Di Asbuh. Jadi hiji naon lamun di urang mah ngaran desa eta di Asbuh. Hiji daerah anu ngaranna di Asbuh ya mirip-mirip desa lah menurut. Ya wilayah satu desa. Nyata sebuah wilayah di Hadramaut, Yaman Selatan tuh, Hadramaut urang sok ngadarenge. Jadi di Asbuh teh hiji daerah nu aya di Hadramaut di ditu. Ari Hadramaut geus terkenal tempat kelahiran ulama-ulama besar, wali-wali besar dirinya. Masya Allah. Hadramaut dan bika julukan lagi khusus komo kota Tarim nama disebutnya kota 1000 wali. Luar biasa. Begitunya Allah mesok milih teh daerah teh aya anu produksi ulama-ulama di daerah eta. Coba ulama nu lahir di urang kitu bae kan aya tempatnya istilah pabinihan santri di daerah eta nu malah santri teh aya wae gitu. Kajunting kana marukim di mana tapi ketika dirunut kelahiranna teh urang anu tah lamun di dekeutna di urang mah daerah Babakan Pasar Rebo. So ada teh kiai-kiai gede anu memang kelahiran ti Babakan, turunan ti Babakan. Mun contoh deket di urang dirinya. Tah kitu maksudna secara gedena mun negara kawas Hadramaut eta geus terkenal gitu seueur ulama-ulama anu dilahirkeun di dinya termasuk ieu pengarang kitab teh yakni Syekh Salim dilahirkeun di daerah nu ngaranna Di Asbuh di wilayah Hadramaut. Oh eta nu kudu kacatet nama tempat lahirna gitu. Tahun sabaraha dilahirkeunana teh aya beberapa versi kayak orang ditinggali heula insyaallah. Geus tahun kelahiran mah kayak eta tempatna geus tila. Enak masuk karena bahasan pendidikan anjeunana. Kan beurang kudu nyaho manya ujug-ujug jadi ulama nya aya proses pendidikan. Anjeunana sakumaha lazimna ulama-ulama anu jelema-jelema nu jarari ulama lazimna proses pendidikanana dimulai dengan pendidikan ilmu Al-Qur'an. Kabeh nu ngaranna ulama proses pendidikan awalna mempelajari ilmu Al-Qur'an. Jadi pendidikan awalna anjeunana mempelajari ilmu Al-Qur'an. Sakabeh nu berhubungan jeung ilmu Al-Qur'an, lain sebatas ilmu macana wungkul, dari mulai ilmu baca, ilmu lugotna dan ilmu-ilmu sejen. Di bawah bimbingan ramakna nyaeta Syekh Abdullah bin Sa'ad pantri teh Syekh Salim bin Abdillah eta ramakna. Eta ramakna teh Syekh Abdullah bin Sa'ad
eta ulama besar di zamanna. Jadi pendidikan pertama teh di bawah tangan ramana. Memang rata-rata gitu. Lamun ulama nu anak ulama biasanya pendidikan awalnya di tangan ramana heula. Kecuali lamun anu memang tos teu gaduheun rama teh alit seperti contohna Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ada eta mah pupusna dina kaayaan alit kene sehingga pendidikan awal teh di tangan sahabat ramana. Jadi diwasiatkeun. Memeh mau teh ngawasiatkeun anak ya pangdidikeun anak kaula. Itu rata-rata ulama-ulama kaditu. Nah lamun anu ramana ahli ilmu deui, maka rata-rata guru pertama teh rata-rata ramana heula. Termasuk ya saya Salim pendidikan awal teh dibimbing di bawah asuhan ramana. Nyata Syekh Abdullah bin Sa'ad Al-Hadrami eta. Anjeunna mempelajari ilmu-ilmu Al-Qur'an, kemudian mempelajari ilmu-ilmu Arabiyah. Ilmu Arabiyah teh ilmu tata bahasa Arab sabangsa nahwu, sorok, bade, ma'ani nu eta we. Anu disebut ilmu Arabiyah, ilmu carana mempelajari bahasa Arab. Terus deui mempelajari dasar-dasar ilmu fikih. Nah, di tangan ramana tuh. Kemudian ti sajaba di ramana anjeunna oge berguru ka ulama-ulama sejen anu aya di wilayah Hadramut waktu harita. Seueur ya. Seueur ulama-ulama anu janten guru anjeunna. Ngan anu minangka dianggap guru utama. Di antara sekian puluhan itu puluhan guru nasi salim. Nanti sekian puluh guru utama nate anu tercatat sebagai naonnya guru utama lah gitu. Anu mencetak pribadi anjeunna dua anu terkenal nama. Nu kahiji ramana ku anjeun yakni tadi teh Syekh Abdullah bin Sa'ad, anu kadua Syekh Abdullah bin Ahmad Basudan. Syekh Abdullah bin Ahmad Basudan, ahli fikih. Aya nama di Indonesia sok disebut Baswedan. Awas margana Gubernur Jakarta ayeuna Pak Anies. Margana teh pan Anies Baswedan. Basudan eta keluarga eta teh lain keluarga rendah teh, lain keluarga edel-edel teh. Basudan teh keluarga masyayikh ti Yaman. Artina masyayikh teh keluarga besar ulama-ulama anu lain habaib. Panjari di Yaman, mah di Hadramut dibagi dua kelompok teh. Aya kelompok Alawiyin atau habaib nyata ulama-ulama jeung jalmi-jalmi keturunan Kangjeng Rasul. Oge aya ulama-ulama anu lain keturunan Rasul sok disebut masyayikh. Di antara keluarga masyayikh teh termasuk bin Sumair, tah eta karuhuna Syekh Salim. Anta pan eta bin Sumair teh ngaran marga bin Sumair teh. Bin Semir kadang sampai serbutna teh. Di antarana aya tadi Bangil aya. Di Indonesia ge aya keluarga bin Semir teh di Bangil, di Surabaya aya sok disebut bin Semir di urang. Sumair padahal panjangna. Terus deui keluarga Basudan. Anu di Indonesia sok ditulisna Baswedan narulisna. Terus deui di antarana keluarga Bafadol. Eta di antarana keluarga masyayikh Yaman. Artinya masyayikh teh ulama-ulama non habaib, non teh lain habaib. Jadi ieu teh terlahir ti keluarga ulama, oge dididik di tangan para ulama nyawa aja. Bahan baku alus diurus kuno ahlinya pantas. Pas orang kira mau nyeun senjata boga bahan baku beusina alus diasamkeun ka panah anu ahlinya pasti jadi nyeuna naon. Masyaallah. Nah, jadi sakali deui ieu pendidikan Syekh Salim ditempuh di wilayahna di Hadramut. Jadi anjeunna henteu kantos kadangu belajar keluar ti Hadramut. Karena memang di waktu harita di Hadramut tempat ulama-ulama besar. Ahli fikih, ahli itu ahli teh araya. Sehingga anjeunna berguru ka ditu ka dieu ngan ti antara sekian puluh guruna anu tercatat dina sejarah mah nu dianggap utama na teh nyaeta ramana ku anjeun Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Semir eta. Oge Syekh Abdullah bin Ahmad Basudan.
Dua anu dianggap guru besar utama. Santos beres menempuh masa pendidikan, kemudian anjeunna mulai ngamalkeun eta hasil belajarna. Mulai anjeunna aya proses ngamalkeun. Mula-mula anjeunna ngamalkeun ilmu Al-Qur'an. Jadi amal awalna anjeunna ngajar ilmu Al-Qur'an di daerah sekitar linggih anjeunna. Awalna mah di dinya di Asbuk. Jadi di tempat kelahiran sorangan mimiti ngamalkeun. Anjeunna muka pelajaran Al-Qur'an pagi sore. Sehingga berduyun-duyun jelema datang untuk belajar ke anjeunana. Sehingga namanya mulai dikenal keluar di Asbuk. Orang-orang di Hadramut mulai mengenal aya guru Quran. Ngaranna Salim bin Abdillah, anak Mas Abdillah itu mulai dikenal. Loba nu datang ti luar belajar ke anjeunna. Di samping ngajarkeun ilmu Al-Qur'an, oge anjeunana ngajarkeun ilmu-ilmu sejen anu kantos dipelajari ku anjeunna. Anu paling utama ngajarkeun Al-Qur'an. Sehingga kadienakeun anjeunna dugi ka dipasihan gelar Al-Muallim. Tah baheula mah gelar Al-Muallim teh lain sembarangan. Jelema erek mencapai gelar Al-Muallim teh hasil seleksi ku ulama-ulama teh. Oh iya bener, ilmuna bener, pokok. Ieu ngajarkeunna bener sehingga anjeunna ku ulama-ulama di masa eta mulai dibere gelar Al-Muallim. Jadi ketika disebutkan Muallim Salim gitu misalnya, oh eta maksudna. Mun di urang mah modern disebut gelar kiai atau lain sembarangan gitu. Nah, eta saya Salim mulai ke ulama-ulama di masa eta gitu. Dipasihan gelar Al-Muallim. Padahal ari artin Al-Muallim sang pengajar gitu. Tapi eta teh lain bahasa handap teh, lain gelar handap, gelar luput. Sehingga henteu setiap ulama kuno sejen dibere gelar eta gitu. Tah saya Salim dugi awal-awal tos dipaparin ulama-ulama sejen panggilan Al-Muallim. Sehingga disejajarkeun jeung guruna nyata Syekh Abdullah bin Ahmad Basudan. Da Syekh Abdullah ge terkenal disebutna Muallim Abdullah bin Ahmad Basudan. Sehingga nya geus mulai dipersamakeun ku batur teh jeung guruna gitu. Ya bener ya. Muridna ieu Syekh Abdullah bin Ahmad Basudan teh ya bener-bener ieu sehingga geus mulai kuno sajen ge disejajarkeun gelarna gitu lain anjeunna nyajajarkeun deui lain. Mulai dibere gelar eta. Terus berlanjut anjeunna ngajar terus teureun-eureun ngajar. Ngan ti sajaba anjeunna sebagai pengajar ilmu Al-Qur'an jeung ilmu-ilmu agama oge anjeunna gaduh keistimewaan ahli dina bidang siasat militer. Jarang dah teh. Jarang. Nya ulama artinya seorang ahli ilmu agama oge pandai di bidang siasat militer. Anjeunna termasuk tah. Teu sajaba ahli dina ilmu agama teh oge anjeunna ahli dina bidang siasat militer. Napika dina waktu harita anjeunna kungsi disuhunkeun ku Sultan anu mimpin Kesultanan Iskiriyah di dinya harita. Jadi waktu harita di Hadramut teh aya beberapa kesultanan nya kos urang bae lama di Nusantara ge kan aya Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Demak, Kesultanan di Palembang gitu kan loba harita mah kesultanan. Tah wilayah tempat linggihna Syekh Salim teh aya dina jero lingkungan Kesultanan Iskiriyah. Nah, dina waktu harita eta sultan nyuhunkeun ka Syekh Salim supaya balanjakeun peralatan militer anu paling canggih di masa eta. Sabab anu ahli kana bidang militer di antarana anjeunna. Mangka eta pamunut dilaksanakeun ku Syekh Salim. Sehingga Syekh Salim dina waktu harita kantos
berangkat ke India, jadi ti Hadramut turun nyebrang. Ente bisa ningali di peta mana ti Yaman nu ka India arahna. Berangkat ke India kanggo belanja persenjataan. Sehingga di India ternyata henteu hasil nya teras ngeser nyebrang ke Singapura nu ayeuna mah pas Singapura letak Singapura ayeuna gitu didinya di pulau eta nya hasil anjeunna ngagaleuh alat-alat militer kanggo kaperyogian kesultanan sukses bener hasil dah memang ku ulama tuh dah lain naon sebutna lain dipake teu bener. Alhamdulillah kembali nyandugi ka eta alat-alat persenjataan digunakan ku kesultanan sehingga kadeunakeun anjeunna disuhunkeun diangkat jadi penasehat sultan eta di nama saharita. Saha nu jadi sultan waktu harita? Namina nu jadi sultan teh waktu harita teh Sultan Abdullah bin Muhsin. Jadi Sultan Iskiriyah waktu harita, Kesultanan Iskiriyah waktu harita nu jadi sultana ngaruna Abdullah bin Muhsin, Sultan Abdullah bin Muhsin. Taya Syekh Salim disuhunkeun jadi penasehat. Kumaha Syekh Salim? Ditedunan ku Syekh Salim. Ditedunan. Ieu kumaha cenah proses ngajar tetap berjalan. Jadi anjeunna mah ngajalankeun tugas sebagai pengajar angar. Anjeunna tetap ngabuka majelis pelajaran. Oge sewaktu-waktu ketika diperlukeun nya pihak kesultanan nyuhunkeun nasihat ka anjeunna. Ieu hubungan berjalan dengan baik. Kan kudu dicatat kurang bahwa Syekh Salim asupna ka ieu kesultanan lain karena anjeunna nu asup. Anjeunna dipenta ku pihak kesultanan karena ningali keilmuanana. Oge anjeunna nadunan karena ningali di dinya aya kamaslahatan. Memang di awal-awal ieu Sultan Abdullah bin Muhsin benar ngagugu setiap aya nasihat di Syekh Salim sehingga berjalan harmonis. Nya alhamdulillah ulama-ulama sejen teh cek kasar teh mah bisa ngilu manfaat tina ieu hubungan antara Syekh Salim jeung sultan. Ngan ternyata kadienakeun da kitu. Itu jalan ceritana meureun. Ternyata kadienakeun ieu sultan mulai tara ngadenge kana nasihat Syekh Salim. Selain nasihatan kieu tadi gugu. Sehingga kadieuna hubungan beuki memburuk antara Syekh Salim jeung sultan. Ayeuna Syekh Salim mutuskeun bahwa geus lain waktuna kudu berhubungan jeung pihak kesultanan. Anjeunna bahasa urang meureun mutuskeun kontak geus sehingga hubungan beuki memburuk artinya geus mulai sultan teh sampai kana tahap mencurigai dan lain-lain nya akhirna Syekh Salim hijrah ninggalkeun tanah kelahiranana menuju ke wilayah India. Jadi sababna Syekh Salim hijrah ti Hadramut ka India teh awal-awalna hubungan anu geus henteu harmonis dia jeung sultan. Sabab politik berarti bahasa enak. Nah, seperti nu kamari-kamari meureun pangarsa. Jadi itu aneh ulama-ulama kadang hiji waktu nepi kana kondisi kaos kitu. Keur naon tah? Keur mempertahankan agama. Da geus eueuh maslahat ya jadi penasehat oge nya lebih baik keluar hijrah. Hijrah ka wilayah India. Ngan teu kacarioskeun duka sabaraha lami anjeunna mukim di wilayah India. Kemudian ngeser anjeunana ti India turun ka wilayah deui ka dieu ngeser ka Singapura anu akhirna nepi ka Batavia yakni Jakarta ayeuna. Ayeuna Syekh Salim teh nepi lah akhirna hijrahna teh nepi ka kota Jakarta baheula mah keur disebut Batavia kene. Nya keur jadi pusat pemerintahan VOC baheula mah. Urang teh keur waktu diajak ku Belanda harita. Jadi waktu Syekh Salim nepi ka urang ka Indonesia, waktu harita Indonesia dina bawah penjajahan Belanda. Jadi nepi Syekh Salim teh ka Batavia. Nya ku sabab ti dituna ge ulama gede. Jadi begitu hijrah teh nya pada naroskeun akhirna ka tepi bahwa Syekh Salim teh anu mah aya di wilayah Batavia di ditu. Ayeuna tetep we nuntut dararatan jelema teh. Jadi Syekh Salim geus aya di Batavia ge di Jakarta
berita tentang keberadaan saya Salim terus nepi informasi nepi akhirnya jelema-jelema anu geus mengenal saya Salim ti awal daratang tetap menta belajar anu akhirnya di Batavia di Jakarta ayeuna meureun anjeunna sami ngabuka majelis taklim. Tah ulama anu jumeneng di Jakarta dina masa Syekh Salim saha? Ieu dua versi. Versi kahiji cek guru anu nyebutkeun bahwa masa Syekh Salim datang ke Jakarta teh waktu harita muftina eukeur Habib Utsman bin Agil bin Yahya anu jadi mufti Batavia. Habib Utsman bin Agil bin Yahya. Nyata nu terkenal Habib Utsman ya, Habib Utsman. Nah, ada itu kan kitab-kitabna loba anu di arangos di urang. Nyati antarana termasuk guruna Mbah Sempur Habib Utsman. Tah cenah cek hiji pendapatna mufti Batavia waktu Syekh Salim dugi teh eta Habib Utsman bin Agil. Tapi aya deui versi kadang nyebutkeun sanes. Mufti Batavia harita mah nyaeta Syekh Abdul Ghani anu samemeh Habib Utsman. Jadi datangna Syekh Salim ka Batavia teh ceuk pendapat kadua mah sebelum Habib Utsman jadi mufti. Nyata nu keur jadi muftina teh Syekh Abdul Ghani. Ya, eta perlu ditelusuri deui engke ku sejarah. Kunaon cenah urang perlu nganyahokeun ieu sabab kieu. Aya engke berita anu beredar bahwa Syekh Salim sempat aya konflik pendapat aja Habib Utsman. Kapan Syekh Salim terkenal ulama anu tegas dalam berpendirian. Sehingga ketika nepi ka Jakarta kan harita kondisi Jakarta teh nya keur aya bawah penjajahan kolonial orang Belanda anu ngajajah kafir melas gitu. Sehingga anjeunna sering nganasehatan ulama-ulama anu sok bolak-balik ka pejabat gitu, ulah urang mah gitu. Sehingga waktu harita cenah Syekh Salim sempat gitu. Aya perbedaan pendapat yang Habib Utsman. Sabab Habib Utsman mah malah kersa jadi mufti, diangkat resmi ku pemerintah. Kunaon ya Habib Utsman make nganggo jalan kawas kieu gitu. Anu akhirna sempatlah Syekh Salim teh cek guru mah sempat nyumpingan Habib Utsman. Akhirnya Habib Utsman dijelaskeun. Mangna Habib Utsman dugi ka ngambil eta posisi keur menjembatani bangsa Alawi. Artinya turunan-turunan Kanjeng Rasul anu araya di Jakarta khususna oge nu aya di Nusantara waktu harita sangat dicurigai ku pemerintah Belanda. Loba anu diburu bahkan gitu nya, dibunuh, dikumaha. Tati antarana keur menjembatani supaya pemerintah kolonial Belanda henteu terlalu nyorot ka bangsa Alawi, ka para habaib, nya salah satunya Habib Utsman masuk jadi mufti. Ieu mah hanya termasuk siasah we. Nu ajeuna cenah kadinakeun mah Syekh Salim memahami kana tujuanana Habib Utsman masuk ka jero pemerintah. Jadi urang teu meunang wara nuduh teu pararuguh ulah mun ningali aya kiai anu asup di pemerintahannya meureun aya kira-kira tiasa mah enggak bae. Artinya dijadikeun medan dakwah nangke aya dina aturan kitab di hari. Nah lamun kira-kira geus teu bisa dijadikeun alat dakwah eta posisi teh nya eureun nya seperti anu kaalaman ku Syekh Salim pribadi bahwa ketika kondisina anjeunna diangkat jadi penasehat sultan kondisina keur alus anjeunna ngalaksanakeun terus. Tapi ketika geus teu nyaman, geus teu jadi alat keur dakwah, anjeunna eureun. Lamun teu bisa mending tong, lamun teu bisa tong asup teu bisa. Lamun bakal bisa kek asup. Jadikeun kendaraan dakwah. Lamun kira-kira kalah bakal kababa mending tong. Jadi hubunganna ulama jeung para sultan, para salafin. Kan kamari geunina bulan puasa dina kitab Salamut Taufiq geus dieu carita. Lamun sakira-kira bakal bisa ngajaga agama ku ayana asup ka pemerintah teh. Maksudna ngajaga agama teh agama pribadina eta jelema kajaga henteu jadi kabawa doraka
oge ketika aya munkarot bakal bisa manehanana ngeureunkeun gitu. Tek eta alus bahkan bisa jadi alat keur dakwah. Sehingga awal-awal pan pangrasa imam imam besar pernah gitu. Masa kira-kira bisa masuk ambil posisi-posisi. Lamun kira-kira teu bisa nya mending mundur. Nah, gitu. Jadi saya salim kali deui ketika nyampe ke Jakarta anjeunna tetap ditinggalkeun karena aktivitasna yakni mengajar di Jakarta di anjeunna muka majelis taklim. Seueur majelis taklim anu dipimpin ku Syekh Salim waktu anjeunna jumeneng di Jakarta. Anu akhirna kemudian nya wafatna ge Syekh Salim teh di Jakarta teh kungsi kembali deh. Jadi pengarang ieu kitab wafatna di Jakarta. Mun aya nama nyebutna Jakarta mun baheula mah Batavia gitu. Tahun sabaraha Syekh Salim wafatna? Anjeunna wafat dina tahun 1207 Hijriah. 1207 Hijriah atau 1855 Masehi. Jadi tahun wafatna teh 1207 Hijriah atau 1855 Masehi. Ya tahu ingatkeun mah tahun wafatna teh tahun 1207 Hijriah atau 1855 Masehi. Ayeuna geus 2020 nya berarti ya 100 lebihnya. Iya. 1855. 2002 hiji potong eta tuh sekian ratus tahun apa mun dak dihaulkeun tuh salim deui. Wah, minimal mah hadiahan we kada tiap waktu hadiahan urang teh kiriman Fatihah khusus. Al-Fatihatu ila ruhi Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Semir al-Hadrami Al-Fatihah khusus ku. Ada sok jadi sabab cek guru mah cenah. Cepat dibere paham ke Allah tentang karangan anjeun. Jadi wafatna sekali deui nya. Syekh Salim teh wafatna di Jakarta pada tahun 1271 Hijriah atau 1855 Masehi. Di mana dimakamkeunana? Dimakamkeunana di pemakaman kaum Arab nyata Said Naum. Ngaran pemakaman Said Naum. Di mana ya Said Naum? Di wilayah naon ayeuna anu pertokoan terbesar teh Jakarta Tanah Abang. Nah, wilayah Tanah Abang. Yang memang terkenal ayeuna. Ngan cenah dina waktu aya penggusuran lahan sebagian pemakaman eta. Makam Syekh Salim termasuk anu kapindahkeun. Tanda PK ayeuna teh wallahu alam duka dipindahkeun teh aya nu nyebutkeun ka pemakaman Tanah Kusir, aya nu nyebutkeun ka pemakaman Kebun Karet. Ngan aya oge versi anu nyebutkeun makam Syekh Salim teh nyaeta di deukeut pangimaran Masjid Al-Ma'mur Tanah Abang. Tapi aya deui pengurus masjid eta anu nyebutkeun ieu mah sanes makam Syekh Salim. Ieu mah makam baheulana pengurus masjid ieu we. Jadi kitu nya dikersakakeun ku Allah teh aya anu terkenal teh karyana we. Sampai makamna mah bingung ana urang. Jadi aya anu nyebutkeun bahwa eta cenah makamna teh. Nya ana sorangan gitu pernah diajakan. Aya tilu eta makam di deukeut Masjid Al-Ma'mur Tanah Abang. Teu da lain kana balanya urang mah ngomong Tanah Abang pikiranna pan pakaian teu da balanya. Ka Masjid Al-Ma'mur Tanah Abang di hareupeun pangimaranna aya tilu makam. Ayeuna nyebutkeun eta teh salah satunya makam Syekh Salim. Tapi aya nu ngonfirmasi pengurus masjid eta bahwa sanes ieu cenah sejarahna. Memang dina catatan pemerintah Belanda oge eta Syekh Salim teh waktu maot memang dimakamkeunna di pemakaman Said Naum. Pemakaman khusus bangsa Arab. Baik habaib maupun non habaib eta aya gitu. Tanah wakaf pemakaman. Nah dina masa Gubernur Ali Sodikin pernah aya ieu gitu aya proses pemindahan makam. Di antarana makam Syekh Salim termasuk anu dialihkeun kan. Jadi beberapa versi anu nyebutkeun dialihkeunana ka makam Tanah Kusir, anu nyebutkeun ka makam Kebun Karet. Dengan anu jelas mah nya.
sanajan makamna geus teu pati jelas deui di mana keberadaan anak nya jelas ahli saleh we gitu anjeun geuning hasil karyana nepi ka ayeuna masih kene terus diaji gitu masyaallah. Tah sepanjang jumenengna saya salim ti sajabang ngajar oge anjeunna nya nyempatkeun ngarang beberapa kitab nya ti antarana anu terkenal mah ieu Matan Safinah karya Syekh Salim teh jeung Al Fawaidul Jaliyah eta teh nu terkenal mah kudu dua karanganna teh nu kahiji ieu Matan Safinah anu kadua kitab Al Fawaidul Jaliyah nerangkeun tentang hukum riba tentang hukum nyimpen uang di bank. Jadi harita geus dikarang ku anjeunna tentang permasalahan bank. Emang geus aya kitu nya geus aya atuh pang geus zaman Belanda. Saya Salim mah beh dieu. Nya karek sekitar 150 tahun yang lalu. Entong nikah ulang-ulang nya cenah lain manya atuh baca sejarah perbankan. Ada hukum-hukum anu bertalian jeung riba. Eta aya risalah khusus nu dikarang ku Syekh Salim ngaran kitabna Al Fawaidul Jaliyah. Terus anjeunana ti sajaba ningalkeun karya tulis berbentuk kita oge anjeunna sempat nya mengkaderkan gitu. Artinya ngadidik jelema-jelema nepi ka tina sekian anu dididik ku anjeunna aya nu nepi ka jadi ulama gede deui gitu di antara muridna teh. Anu terkenalna dua. Di antara sekian murid Syekh Salim bin Sumair anu diakui nepi kana pangkat ulama gede. Nu kahiji Al Habib Abdullah bin Toha Al Haddar. Al Habib Abdullah bin Toha Al Haddar. Anu kadua ya di antara muridna ya murid ieu mah nami murid dia. Syekh Al-Faqih Ali bin Umar Baguzah. Syekh Al-Faqih Ali bin Umar Baguzah. Jadi alhamdulillah sanajan anjeunna wafat tapi sempat ninggalkeun murid anu nepi kana pangkat jadi ulama besar. Di antara tadi teh Abi Abdullah bin Toha Al-Haddar, jeung Al-Faqih Syekh Ali bin Umar Baguzah. Ngaran marga eta Baguzah. Nya kawas ieu bin Sumair ngaran marga gitu. Pas tadi Baswedan. Ali bin Umar Baguzah. Eta terkenal deh. Jadi ulama besar. Sehingga nama teh teu hilang nama Syekh Salim. Tah kitu disebutkeun hayat abadi artinya hirup abadi teh sanajan jasad geus tertimbun tanah nama baikna henteu hilang terus dikenangnya ima lewat karanganana. Nah, ketika jelema meureun ngaji hiji kitab langsung otomatis nama penulis kitab teh langsung teringatkan oh ya teh kitab kenging sehan atau melewati ninggalkeun kadar-kadar gitu. Sehingga pasti eta kadar kan nyebutkan saya belajar teh ti Syekh anu ngaji teh. Sehingga nama eta guruna terus hidup. Jadi lain kudu neangan kadugalan hese paeh teh. Juga jelema barahula nu hayang hirup panjang. Hirup panjang mah nama urang meskipun jasad geus mati masih terus hidup di kalangan jelema-jelema. Eta cing alus perilaku. Lamun kuat mah meureun ninggalkeun ilmu anu loba, ninggalkeun karya-karya tulis bakal terus. Ini seperti nu dedeketan di urang ge salafus saleh urang, pangarsa mama. Ajan-ajanna geus wafat, haul ka 70. 67 kemarin. Geus 97 tahun wafatna nya terus. Aja lah mate. Aruninga nama anu ripuh mah hirup keneh geus teu pati nyaraho ngaran. Sangke gara dina ta'lim aya. Kalau orang baik katanya meskipun jasadnya sudah busuk tapi namanya tetap hidup. Kalau orang jelek maka badannya itu adalah kuburan untuk namanya. Heuh artinya mah jika bangkai berjalan gitu. Ongko hirup keneh tapi teh teu nyahueun jelema. Tak kudu alus
amal gede jasa. Karena teh pernah kali teh jelema-jelema nu kalimat teh kitu anu alus amal gede jasa, ya pasti namana bakal hidup terus. Nah, eta selintas ngeunaan biografi teh sejarah ringkas daripada pengarang ieu kitab yakni Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami. Titik samat eta heula kari engke pembahasan tentang ieu kitabna. Sabab ieu kitab teh sanajan leutik da sabenerna mah asli nama ieu matan sapina teh keur nepi ka beres bab zakat. Beres bab zakat, pasal terakhir faslun al-amwal allati talzamu fiha zakat, pasal eta nu di damel ku Syekh Salim nu sakitu. Jadi pasal-pasal bab saum eta mah tambahan tisaha engke we. Engke bakal dikaji dina perjalanan ieu kitab. Naon wae syarahna ieu kitab teh, mara ulah nepi ka urang teu nyaho. Ieu kitab teh luar biasa, ngan ieu mah harewas bojong heula we ieu kitab teh sampai aya 8 syarah plus nadom teh. Ieu matan sapina teh luar biasa. Jadi perhatian ulama-ulama kadieuna gitu, ulama-ulama besar ikut berpartisipasi nyarahan. Aya nu bentukna alit, aya anu ageung sarahna. Ngan sampai kana jumlah 8. Ngan anu rata-rata sok dicarakel ku santri-santri rata-rata hiji. Nyata sarah Kasyifatus saja. Nah, saya sarah sapina sebenarnya. Nah, karangan saya Nawawi. Jarang anu nyekal nu 8 deui kadang-kadang main nu teu nyarah. Ya lain batur-batur teuing gitu. Ana pribadi oke. Sampai ayeuna baru ada 4 sih yang punya kita itu. Ya Kasyifah, terus ieu Nailur Raja, kemudian Inaratul Duja, sana ada. Anu saja nama kita juga belum dapat karena emang rada sulit kan ya saja nama encan beredar gitu. Encan beredar luas masih kalangan terbatas. Termasuk ya oke rada sulit dulu dapatnya. Begitulah karena baju emang cita-cita. Ngaklik teh yang baju, sepatu, topi tah seputar. Oh kieu karangan. Nyata cenah can pati resep terus can bisa. Mata geura bisa maca ngarah resep. Kudu geura bisa maca ngaji teh geura bisa orang teh maca teh ngarah resep teh nilaian kieu terus. Da resep atau iman nilai nu kieu. Ceri sakapung. Batur ge resep yang kita bu. Leuwih ti mukaan YouTube gitu. YouTube malah loba wadulan pan kita mulai wadulan geunah. Jaga dicarekan kita pan geunaheun dan teu katingali ciri-curug kita nyarekanana teh. Udah nyarekan aya sapasal teh nyarekan neunggulan kana beungeut. Pan teu katingali elenge untuk urang teh. Geunaheun. Oke. Nah, insyaallah besok ya mudah-mudahan kita wagal besok maju karena pembahasan tentang perjalanan kitab. Perjalanan kitab Sapinah bisa sampai beredar. Sementara saat itu karena dekat Cibiru anak. Besok pagi di Jurumiyah sarua pembahasan awalna tentang biografi pengarangna matan Jurumiyah. Jurumiyah teh saha nu ngarangna iraha. Jadi umur eta kita mengarah nyaho tah mun kitu mah urang kan geus mulai nyaho ya. Namun Syekh Salim wafatna tahun sakitu otomatis memeh maot di jeun kitab teh. Manya geus maotnya kitab teh kudu make akal atuh. Namun Syekh Salim wafatna tahun 1271 Hijriah. Tahun sabaraha ya kitab dijieun. Berarti umur ieu kitab teh geus 900 tahun. Nganu jelas mah geus leuwih ti 150 tahun umur ieu kitab. Geus jelas eta mah leuwih ti 150 umur ieu kitab. Ngan 200 tahun mancan. Aya nu leuwih kolot keur bocoran we di antarana kitab Jurumiyah eta leuwih kolot umur urang leuwih geus kana 700 tahunan nepi ka ayeuna kitab Jurumiyah teh umurna. Teh Islam teh geus nepi teh encan ka lemur urang kitab Jurumiyah geus aya. Pokona bocoranna mah kelahiran pengarang Jurumiyah adalah tahun wafatna pengarang Alfiyah. Ibnu Malik wafat tahun eta, pengarang Jurumiyah lahir tahun eta.
Jadi umur nanti ngan ukur geseh puluhan tahun umur alfiah jeung jurumiah teh. Leuwih kolot umur alfiah seeutik karena wafatna pengarang alfiah Ibnu Malik bertepatan jeung tahun lahirna pengarang jurumiah. Kan Allah nu ngaturna setelah aneh supaya tetep gitu. Redup hiji bintang kudu muncul di bintang anyar gitu we. Seperti baheula Imam Syafi'i lahirna teh dina tahun wafatna Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir tahun eta. Jadi pareum hiji bintang muncul bintang leuwih caang gitu ada. Agama mah selalu kitu. Terus kolot umurna eta kitab deh. Jadi kurang teh kaasup ngaji teh bukun kita ngaji zaman baheula. Ngan peda kudu atoh nama ngajina orang internasional. Kana lebaran mengarah kita berang luar negeri. Jadi ngaji di pondok mah sana lain ngaji lokal, lain ngaji nasional, internasional ngaji kita. Aya ngaji karangan orang Spanyol, Alfiah, karangan orang Spanyol. Ngaji karangan orang Mesir, ngaji karangan orang Makkah, ngaji karangan orang Yaman. Jadi, mata masuk gengsi sama aku santri itu. Sekolah mah tetap produk lokal, produk nasional, sekolah sok peraturan sekolah produk nasional. Sedangkan kita apa produk internasional. Nya saware menang karya ulama urang, ulama Banten, Syekh Nawawi. Itu loba karya loba nama karya ulama-ulama luar negeri orang di aja teh. Kitab-kitab internasional itu. Ulah gengsi bari jeung nyatuna jeung samalungkul oge. Tetap ngaji internasional urang mah belajar mah di mana? Di lemur peda nu diajeuna kitab-kitab internasional urang bukuna. Bari geus teruji umurna ke 100-an tahun payu keneh berarti ciri teruji eta teh bener. Nah selain bestseller deui, mana mah kakarek sekian tahun geus bestseller. Terkenal buku anu bestseller. Kitab-kitab ulama geus leuwih ti bestseller cirina payu itu 100-an tahun betul we jelema. No kamari nu diaji Sulamu Taufik 200 tahun leuwih ka umurna eta kitab. Nah, komo nyata jurumiah 700 tahunan kurang lebih nanda setelah umurna kitab jurumiah. Alfiah ya 700 lebih lah. Umurna tahun sakitu. Takrib, komo takrib. Takribah lamun dihitung mundur ka ayeuna mah eta ulama abad 4. Abad 4 ayeuna geus abad 15, hampir bisa 800 tahun matan takrib umurna. Kalau lamun ngaji kaluhurna menang imam urang Imam A'dham, Imam Syafi'i. Wah, eta mah geus 1000 leuwih umurna 1000 tahun leuwih. Umur kitab. Nah, Imam Syafi'i mautna tahun 205. Mata kitab Al-Umna di karangna di bawah tahun 200 Hijriah, ayeuna geus tahun 1400 sekian. Berarti geus 1200 tahun leuwih umurna eta kitab. Kitab Muwatta luhur deui pisan karangan Imam Malik. Eta geus hampir 1300 tahun umurna eta kitab Al-Muwatta. Jadi luar biasa. Kitab-kitab anu geus buhun bari internasional, setelah gengsi mata kayak ngaji jadi santri mah. Negara rengsi jadi santri. Kurungkutan ditanya tadi mau jam sekolah, entar nanti sekolah pesantren. Tegas ngomong pesantren teh. Lah nepi ka gagaranceman jika Bang Bahra semua ngaku pesantren. Kamu ditanya ku pemitahan burung mah. Pemitahan terjadi teh. Di mana cenah damel? Pesantren ya bit. Mending teu tegas nyebut pesantren. Pesantren dalam itu. Sing tegas. Bada Isa sorogan biasa balikeun gitu gawe biasa nama maghrib aya balikeun wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta